Kasauran Raden Sang Hyang Wasigeni tembus dateng surga loka. Lajeng Hyang Jagatnata ngutus Resinrada puten kantun wadyawala tentara Durandaka. Anu dipimpin ku sedanten para dewa 4.444. Gesan ngelanrat ngadakwa Raden Wasigeni. Auladala. Hai, Wasigeni, ulah kaget ya kaulah kabayaning dewa. Uluh batak ulah lalawora ge sia eta ngomong Wasigeni. Saha pangrasa dewa syanu wajib kurang ajar. Aduh aya operasi patuh ini. Aduh. Lancang bener eta budak. Astagfirullahaladzim kumaha. Kalau putra Balagana. Hayang ngadu jadah tenjeng dewa teh. Aduh. Ditarima resi. Ayo teh incu anjeun Wasigeni teh. Daya. Awas. Anjeun ngadidik budak bet. Lalawora
Banda bade bela urang teh kedah cari ngecil geninganna urang teh kedah cari pamandian amari baya nu aya mah Mang Lukman di kota Bandung keadilan nu merdeka ku urang mah kudu dipunjung urang rawat jeung gunung gede lunga kawing gunung Galunggung urang penting ulah bale eling ka Gusti nu agung manis eling ka Gusti nu Mentang-mentang kepangeran eteh Barungkung kasabaran Hirup urang kesenangan masih ngeri ka pangeran Ewi Elina pangeran Kudu kepala maca pikiran tapi kadeh dipikir neng cucu Pulang mah kulilir memeriksa alamat yakin Amun bilang pada ulin aja disebut di akhirna cacing ini Anu kata kaget denara Prapta dewa kang Prapta kumamu kaget denara Prapta dewa ingkang pada tumamu kaget denera ingkang pada tumamu samia pada Prapta kabayaning Dewa Sinrada anu diutus kurus yang otipati Ratu Triloka boten kantun 4.444 dewa sami cunduk bakal ngadaulat Raden Wasigeningan nika Allah Wasigeni ulah kaget ye kaula nyangah utusan tiyang jagat nata otipati ti sawarga Manilongga ucap-ucapanana memang eces yentre kadengena ulah manang bodoh ulah manang budeg ka dewa ulah manang lolong ka dewa wujud hingga kana lengkahna suku wujud kana utek atina dewa tingali dewa waspada
wayahna ye budak bakal dibawa ka sawarga loka bakal menang hukuman tiang jagat data bakal digodok di kawasan tadi muka. Tina akibat kalancangan anak ye budak. Memang ieu teh moal pati-pati ieu budak kurang ajar lancang lamun kaya didikan latihan ti akina. Sarta ieu budak geus wani-wani ngaku titel sangiang anu teu disahkeun di Marsapada. Wayahna ieu budak bakal digodok di kawasan tadi muka. Ya, sia teh wasi. Sawios ulah dipimelang kaulah sakan tenan we hoyong macak jajaten dewa anu kasebat nu kawasa di alam pawayangan. Eyang. Ai. Coba. Wasi geni sia. Di mana boga titel maneh Sang Hyang? Wasi geni. Saperkara anjeun geus make titel Sang Hyang anu teu disahkeun eueuh dina wetna. Teu dibenerkeun Sang Hyang anyar sang di dunia. Kadua anjeun geus nangtang hayang macak jajaten dewa. Ulah Betara Bayu Dewa Angin. Wayahna Syamilu digodok di kawasan Remuka. Wasi geni. Kaulah Betara Wisnu Dewa Keadilan ti utara segara. Wayahna maneh bakal digodok di kawasan Remuka. Init siap. Init. Aduh, Den, rumatak ulah sasayuran, ulah sasak banyaran, aduh, ampun Gusti, bibir saya bersia. Maksud teh kieu abdi teh ulah sasayuran, aduh. Sasauran kieu bergeg ya. Eta sasauran teh. Lain sasauran kudu makean sasayuran gitu. Sasauran teh. Nyampe sia duana lagi itu bener kurang ajar. Hayo nih. Aya teh asli incu dawuh ti malanun. Pun incu hapunten tina kalancanganana maklum masih keneh buta tulang buta daging. Salahna murid wayahna guru tanggung jawab. Tangtu ieu teh aya saeutik lobana didikan atikan anjeun wayahna ieu budak teh. Geus kaentepan ujug takabur pedah luhur ilmu jemar panalar. Nu matak ulah sagawayah anjeun nurunkeun ilmu katimulan kagagahan kadugalan kakuatan kamanyuran ka budak anu masih keneh atah tanpa didikan agama nu sabenerna. Haid. Ampun kusawi kresarsi abdi nyuhunkeun pangampunan panuhun ngahapunten kalayan abdi sangampikeun memeres ieu pun incu kalayan bakal dididik dilatih diwarah ku abdi teu bisa sangu geus ngajari bubur. Aduh Den tong melang kaulah teu sieun ning ngarepan dewa. Coba eta ngomong. Wasi nah sia teh kumaha ieu teh? Pangapunten mungkur sakedap kaulah nun. Aduh ulun hapunten. Aduh wani yang ibu dak lain jalmi beragami. Sia ngomong ti beragami wae kumaha. Sagigireun ti beragami naon? Dagang ragi. Dagang ragi sok di mana nyiar? Ti Parigi. Aduh. Kasaha dijualna? Ka para wargi. Ngomong teh sia. Dek naon anjeun masih geni? Eyang ampun paralun toba salaksa kaulanun. Kaula moal bade mungpang karena naon rupi kala anu ditangtoskeun ku yang jagat nata kaula kedah ngiring kedah digodok di kawasan tadi muka mangga moal baha. Coba teuneng kitu. Di mana anjeun boga titeh Sang Hyang? Pamasihan Kangjeng Eyang. Bener. Leres. Coba. Aya anjeun nyaho yen Sang Hyang teu dibenerkeun gelar di dunya. Terang mung hilap abdi teh. Sarwana aki jeung incu gejul. Ayo ini. Hapunten calik Eyang. Namung satyasana kaula ngiring ka sawarga
upami kaulah parantos rubuh daya tangan pangawasa manga sakantenan we kaulah teh hoyong ngajajah-jajaten para dewata. Kurang ajar pisan. Teu priyogi di hampura dewa wajib ieu makhluk isang kalak teh digenyer ti ayeuna keneh. Aya tangkep ku sakabeh para dewa keluar binasa. Muga-muga nyuhunkeun restu ilmu ti eyang bakal dicobikeun ka para dewata. Kalayan nyuhunkeun aya dina penang tayungan pangresa. Ai. Wasi geni sia teh teu eling kumaha teh. Deuk nyirakakeun sia kakolot. Deuk ngancurkeun perguruan aing. Tonton we ku salira. Kaulah hoyong sidik ku buktina waspada kunyatana nawiskeun dewa kawasa. Eta teh bener kapina cikan aing dek aja. Wang sawarga coba. Sering gua di kebantuan dulur sapaguruan di Rabu ku dewa. Tuh aing masih si dorakan dewa aing mah. Ai dorakan si dewa kumaha? Dorakan si dewa batak dugul eueuh bukan. Ieu leungeun eueuh ramuan kabeh. Lempeng suku eueuh ramuan. Tuur eueuh ieu eueuh nu buleudan. Bujal teu buleud. Susu jadi genep. Eta sia siksa heuh cenah. Siksa tukang goong. Ih, gomo kawarek-karep. Engkau kamantur urang lalajo sikap urang kumaha hege. Lamun urang pipidun kana urusan urang cilaka pan bakal kajibit kulit ka bawa daging ka cokot susuam. Lamun ka kasrok panon urang cilaka ka bedol letah pan cilaka ka bedol ganggerong lain ka bedol talih jeung pejit usus buntu ati jeung sikarupa. Ih sia kumaha ge. Apal kaing Dupih pangresa teh dewa naon? Brahma dewa seuneu. Raja ning seuneu. Sakantenan we kalah teh hoyong nyobi oyong macakan si duru dina durukan dewa. Bangsat.
Ayo dewa tepi ka bayat teh aku aja. Aduh, wah. Ampun, wah. Wah, iga kaula rempang. Wah. Batara Wisnu. Wah. Para dewa sakabeh. Kula. Iya. Sabab munur kaula Batara Wisnu teh utara segara. Wasi genah. Lan pegang prangu ijena. Senyata Wisnu kesatriaan surgaloka panah lir kilat Raden Wasegeni cacat alapan tina katimulan kagagahan kasaktian mandraguna linuhung parantos kabelit pangartina kasusul pangaweruhna kaudag pangabisana panah nu jiga kilat ditewak dicapit kuramo curug sareng jajanggung dewa sama tempo Waduh. ya tempo rasa kena kalau bakal ngendalakan angin barat toliwawan hamu bakal kejamak angin ciptaan kabar Cinana kumamrat maduging malas Cinana kumamrat maduging malaras pagulingan rana Pinasti kersayang dumampara medal tina panangan kiwat tengen angin ngagelebuk parantos kaya wates wangen tatangkalan cing derok-dok jurik cing jerit setan cing kerset ganerwa cing cerawok angin kejamak angin barat kumelayang tiga kali wasi Aduh, ampun. Wah. para dewa monor kabeh Ratu Triloka adik guru boten mampu ampun
Amarwata Suta Amarwata Suta bingat giri-giri konera ya anena ingah Amarwata Suta ingah giri-giri konera ingkang ningali sabda lagi dan urip kang ningali konera ningali giri lusi lantan papaingan giri gunung lusi cacing paingan disangka gening ilmu kaula mampu hasil perih pejit anjeun dewa daya anu kuat lamun kitu manaon salahna kula mere idin ka anjeun pek pecak jago-jago di alam dunia. Hatur nuhun. Aduh dan umang demi Allah kaluhur ulah sirungan kana ulah akaran kagigir ulah jangan umang kakara neme demi Allah umang kakara neme baru umang ninga jajaten aden rupi kitu umang moal sumpah akon-akon mama pokona mah agami nu dijepen eta bener ulah kawidian kaula gesan mecak jago-jago lain baik Gatut Kaca tuh jago di Wirata Seta Utara Urat Sangka ka Amarta Gatut Kaca Arjuna Bima jig pecak lamun kitu nyatana anjeun pantes ngaku sangiang di mana anjeun bobor karahayon eleh jajaten samat ngaran kaula 3 kali dinya disamat dinya datang eta ilmu nu dibikeun ka maneh teh kakarek 90% komo lamun gemleng pek jago-jago di penjuru dunia pacak ku maneh atur nuhun